Sampurasun. Baraya uninga Jalan Braga. Nah, Jalan Braga teh salah sahiji jalan legendaris di dayeuh Bandung. Jalan anu kawentar ti zaman kolonial nepi ka kiwari minangka simbol kahirupan dayeuh nu elegan jeung motekar. Di mangsa baheula Jalan Braga disebut-sebut minangka Paris Panjapa cenah. Lantaran jadi puseur hiburan, balanja, jeung gaya hirup elit urang Eropah nu matuh di Bandung. Gedong-gedong heubeul jeung arsitektur Art Deco nu masih ngajajar rapih di sisi jalan nyiptakeun suasana Braga anu klasik pisan, tapi tetep hirup. Nepi ka kiwari, Jalan Braga tetep rame, didatangan keluarga lokal jeung wisatawan. Boh pikeun ngopi di kafe klasik, lempang di trotoar nu dihias ku seni mural, atawa sakadar nyalindung di bayangan carita sajarahna. Teu jauh ti dinya aya oge galeri seni, toko cenderamata, jeung museum anu nambah daya irut wisata budaya. Nah, Jalan Braga lain saukur tempat ulin, tapi mangrupa roh budaya Bandung anu ngadumbaniskeun elegansi zaman baheula jeung kamotekaran generasi kiwari. Ieu jalan teh saperti buku sajarah anu bisa disawang langsung, dieusi ku rasa nostalgia, kahormatan, jeung kahirupan anu teu eureun-eureun ngalir dina ati unggal diri. Kukituna, hayu urang mumule budaya Sunda. Hurip Sunda.